Kataballahu yakinnya tagus ya Allah teh terus-terusan narima tobat hartina teureun salamina Gusti Allah narima tobat Kangjeng ngirinan kana nuh teu milu perang tetap Gusti Allah dihampura. Nomor kedua muhajirin jeung ansor anu boga pikiran ngeunaheun amat lamun urang teu perang cicing di Madinah ta eta teh dihampura ku Gusti Allah alladzina tabau fi sa'atil usrah sakitu poharana saat eta cuaca kaayaan situasi jeung kondisi teh lain kudu perang nu sabenerna mah tapi tetep dihampura ku Gusti Allah boga pikiran kos kitu. Pikiran kos kitu teh ngembang di jero hatana min badi maka dayazigu qulubu fariqim minhum sabada kajadian hampir mengkol hate-hate sagolongan ti maranehanana dina nurut ka Kangjeng Nabi hampir bae di perjalanan di tengah perjalanan moal neruskeun perjalanan dek balik deui hampir. Masya Allah kan ngeremet di jero hati teh ih sebenarnya mah ieu perang mah waktu urang meureunanan di ditu berjuang pohara sedengkeun lembur ditinggalkeun bading balik baik itu kan gitu kos kieu bae urang teu ngaji barang datang ka tengah jalan aya babaturan sieu ka mana dek ngaji ka mana ka Cilongok ye dengekeun ye ieu di ditu teh tuh di Cikande aya anu nawaran motor murah mah. Iya sebenarnya mah iya keuntungan nanti geus jelas 5 juta jadi lamun urang ka ditu mah geus siring 2,5 ayo bae kata eta kajian antara eta heuh nya ngaji mah minggu hari aya keneh kan tapi ieu mah kesempatan eta kan keblon-blonana urang kos padahal lamun dibandingkeun ganjaranana sorga atuh naon hartina 5 juta dibandingkeun jeung sorga ya Allah ya Rabb. Tadu mantak iki hampir-hampir mimba di maka ada yazigu qulubu fariqim minhum hampir bae mengkol hatena tina tuturkeun ka Kangjeng aing mah balik bae hampir kos itu hampir ya Allah ya Rabb tetapi langsung dibere kolbuna naon hartina cicing di Madinah paling ge panen korma paling ge urang teh reureuh paling ge urang istirahat tapi pan meureun urang teh itu bakal dibere sorga naon hartina korma naon hartina tatanen naon hartina kaindahan dunia sakikituna bae dibandingkeun jeung sorga Allah data kata kadeuleu ta dunia teh teu kadeuleu teu kadeuleu korma teu kadeuleu kebon korma teu kadeuleu istirahat teu kadeuleu maning perang bae sorga ieu mah di dituna tah nu mantak Gusti Allah nurunkeun ayat ieu teh anu tatadina hampir mengkol moal neruskeun lalakon perang manehanana teh deuk balik deui tetapi Allah mere kucuran hidayah ka jero hatena naon hartina dunia naon hartina istirahat naon hartina leha-leha madingan lanjut urang perang bae tah nu mantak haju dihampura dosa ku Gusti Allah lamun haji balik do wallahu a'lam tuh di lembur orang teh keur ngabangun masjid kebeneran haju ku ari teh ngabutuhkeun sagala rupa takarake naik kenteng doang can diplester can keramik sedangkeun kaayaan anak ku ari downlock geus saya mendek downlock bae SPBU tambah deui kucuran bensin habak tah ya nyadarnya nak itu boga duit itu sebenarnya mah aing teh. Nah, geussan bae lamun di geussan geus datang ka dinya doang. Berangkat terus tanya nyana ku masyarakat teh. Haji, ieu kumaha kaayaan ieu pembangunan? Terus. Atuh nu ngabiayaan sa? Terus. Ieu mah haji kok ieu suarana rada kieu. Henteu terus bae sih. Ente kan ieu mang haji nu dipercayaan terus iya tukang bakso engke ge eureun sorangan tukang bakso tadi bayar lah atuh beres terus ente ge mang haji kan ieu usaha keur mararacet ge lah Allah mah kaya atuh Allah kaya yen ai mang haji sugan kakucuran ku kakayaan Gusti Allah terus carana kumaha
material bisa teu ngahutang. Atuh bisa mah bisa bae ngan mangga dia datang ka tanggal sabaraha ayo terus bae satungtung bisa ngahutang mah ngahutang bae lanan. Terus geus menang sabulan teh ditagih gagaro nya ke menang keneh teu ngahutang lain kitu atuh itu bayar henteu engke dibayar sakaligus aing mun bisa maer mun teu indit aing. terus satungtung bisa keneh ngahutang terus eta ngaranna beneran ieu tah mim ba'di maka yazigu qulub fariqim minhum dihampura dosa lanjut cek teh aing balik deui nanaonan tuh masyaallah karim lanjut balaya engke can mayarna sertifikat ku aing dibikeun ka nyana kamu sertifikat geus eueuh atuh pamajikan aing gedeng-dengen iya usia mah juga jual pamajikan. Mal tenang insyaallah sebab naon ketika urang ka Allah duit nu Allah urang nu Allah pikiran urang di ka Allah teu ceuli datang ka teu dibere anu ngambang tah anu teu dibere ge nu ngambang pokos kiai ngambang jadi kiai na iya sebenarnya mah saya juga nyeng-nyeng urang sih ya si jadi kiai itu jelas heran aing mah. Undangan ke pendopo itu pun dia. Itu jelas. Eta nu boga yayasan teh kiai itu jelas. Teu jelas keyakinanna. Setiap urang ngahadam ka Allah, setiap urang jadi ajudan Allah. Bacakan kitab di harapan Allah ulah hayang naon di harapan manusia boga bakal loba keanehan dikiriman ku Gusti Allah dek meuli naon sia jaljol duit dibawa ku cucurut lain aya leungit kayakinan duit engke ambalaya kemudian kue ambalaya eta teh keyakinan. Lamun teu yakin karak hese dahar ge nu mendak moal aya kasulitan jeung kiai maka jangan kumaha ge aya jelema butuh hendak kajual sawah nyana mah teu hayangeun sawah ieu butuh jasa jadi kiai jangan anu berarti semeterna sanu padahal mah rada mahal bayar kok kiai sih beradian amat sih bisa kos kitu nu murah geus cenah kuari giliran mayar nu mahal kok bisa dibayar bae usaha henteu naon henteu aing mah dikiriman ku Gusti Allah si eta teh minta tulung ka aing nang Gusti Allah duit nage aya tah aing geus sugan berat atuh berat mah ada rugi teu naon teu anu berat ge tah urang ngajual karung teu laku-laku eta berat kakarang atuh aya mah transaksi naon-naon bayar ieu keur carita emang eta nu kos kitu lain ti Gusti Allah kue ambalaya nang disaha nang di Gusti Allah makanan ambalaya nang eta teh nang di Gusti Allah lamun ku urang di pikiran moal ka pikiran ta eta teh nu kos kitu teh eta nu kos kitu garana timbul tina kayakinan maha Allah bae tas melang jelema nah ulah aya pikiran naon-naon hayu geus pokona ngan kos kitu teh hese kudu belajar heula. Sebab naon dicoba nanti kan orang lain sebulan 2 bulan tahunan. Emang tadi dicoba heula ku Gusti Allah. Ke lamun lulus kakara. Ieu mah kakara orang boga santri 15. Teu daek balik sial. Balik atuh sial. Emang kunaon gitu. Atuh teu balik mah sia teu mere-mere amplop ka aing goblok. Ibu doli tolol eta kos gitu. Santri ditahan balik. Ulah geus ada balik ulah dijamin kau aing bukunya na teu dahar bareng siapa yang pae eta jadi kiai keur carita hese nu mantak dek dileungitkeun kuari pondok pesantren babari ngomong mah moal bisa naon mantak moal bisa emang pondok pesantren pondok lain andai kata tita dieueukeun pondok pesantren beuleum usia pondok pesantren mah kiai nama tas belanja belum ulah aya pondok pesantren menang saminggu datang deui kiai milu ngaji pondok na geus teu kudu make pondok da kumaha santri makan kos gitu santri mah asli teh santri makan kos gitu pondok na kajen cenah kulaman lah dek di imah kiai pe jatuh ngaganggu ka aing sia aing moal bisa happy
Di masjid tadi mana? Hese santri. Hese emang baheula di dia aya pondok itu nang nyieun abah lain pan. Santri anu neuk ngaji nyieun pondok. Yang 10 tahun kayak urutna dibawa dipakai kudu saja. Kayak deui pan nyarieunan sorangan baheula teh. Tihang awit yang kayak nyariin sorangan, aya nu dijieun sorangan. Engke reot-reot ya omean. Kuarga tidak ada pondok pesantren, belum. Itu masalah. Sugan sedih, teu aya sedih sama sekali. Sebab pesantren teh jadi kebanggaan, nu banggana mah ngajina. Tuh eta geus urang teh geus pareum teh pemikiran model kos. Urang bangga ku bangunan, bangga ku pondok pesantren 2 tingkat 3 tingkat. Dah, pasti teh mana neraka. Bangga teh ku ngamalkeun ilmuna. Beuleum geus sia pondok andai kata. Engke ge moal kedatang ka di santri mah datang deui. Kiai ulah rek ngaji. Oh pondokna kajeun di emper bae. Aya teh ngaji duaan. Teh nyana kan kadang ngaji. Diburak-barik deui, pindah ka masjid. Oh, diburak-barik teu meunang di masjid teu meunang aya santri, ka WC. Di santri mah atuh jadi bener we. Waya ngaji tah. Urang kon ngomong kos gitu gambaran baheula para aulia Allah lain bangga ku bangunan, lain bangga ku pondok pesantren 2-3 tingkat, lain ngajina zahiron wa batina. Geus bisa zahirna, batina dieusi, ruhanina supaya manteng ka Gusti Allah. Ketika aya nu ngarusak agama tampil di hareup eta santri. San matahari, tiga matahari ada pada santri. Kos gitu lain sa santri-santrina cahaya bulan aya di santri, cahaya kitu matahari aya di santri, cahaya ma'rifat aya di santri. Koreng bulan aku gerhana tah ya da ieu mengkol dek mengkol teu jadi dihampura ku Gusti Allah mentak ditambahan ayatna jadi tauhid summa taba alaihim. Jadi masalah ya teh lamun ku urang dibacakeun dina ilmu nahwu jeung dina ilmu bilagah jadi masalah tadi kan geus laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar ai pakai ai make summa naon maksudna teh summa ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Pan meureunanan dina al-qiyamah wal paulitati bibit pisol wa sumalitar bibin pisol. Jadi lamun aya sumat kan berarti kan huruf atap. Geus gatopkeun teh ieu teh berarti kan inpisol. Tah wal paulitati bibit pisol wa sumalitati bibin pisol. Geus atuh keuri diatapkeun ka mana? Carita nahwu. Tapi tak carita ilmu bilagah geus lain deui engke lantaran geus beurang moal dibahas sama kos kitu mah puyeng ongkoh puyeng ongkoh tah kos kitu mah lain pagawean ngaji mingguan kos kitu mah kudu santri ngajina tah mun ngaji pendi karak ngaji kos kitu teh beuki jero teu ngartina Matab alaihim tuluy Gusti Allah teh nu jelas mah narima tobat salamina ka para muhajirin jeung ansor ge atuh Gusti Allah narima tobat teh parantina lantaran innahu bihim raufur rahim. Nyaritakeun Gusti Allah narima tobat adama salilana jeung salawasna Gusti Allah teh narima tobat atuh memang parantina dagelinganan Gusti Allah teh innahu sanyana Gusti Allah bihim khususna ka para muhajirin ansar raufun pohara pisan dedeuna rahimun jeung nyaahna geus kadeudeuh jeung kanyaah Gusti Allah diterapkeun dina ditarima tobatna ana ditarima tobat berarti kan geus eueuh geuneuk maleuk istuning dina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala mantak engke dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ti Gusti Allah jaminan jelema anu perang Tabuk langsung surga Allah
geus dijelaskeun di Al-Qur'an innahu bihim raufur. Urang ngadenge carita ka sorgana mah kabita, tapi ngadenge korma dibelah dua. Hiji dicaian diseseup. Onta hiji jelema 10-an ieu nu dijelaskeun di dieu bae tah ku Imam Jalal nu jelaskeun imah ala kadarna doang. Hiji onta gantian ku eueuh-eueuhna kendara. Masyaallah. Ku hayang-hayangna nginum. Eueuh, jang nginum. Onta dipencit, caina diperet pake nginum. Masyaallah. Ai giliran nginaheunana mah tah ku Gusti Allah langsung dijamin bakal dikasorgakeun. Urang asa deuk milu bae tah ka sorga. Ngadengekeun doang ge. Masya Allah. Nah iyalah keistimewaan ayat anu Allah langsung narima kana tobatna Kangjeng Nabi, padahal teu salah Kangjeng Nabi eta mah jang itibar umatna. Kitu kene Muhajirin jeung Ansor loba kene alasan-alasan ieu di antarana bae. Bahkan anu jelas jelema nu tiluan anu bakal menang presti Gusti Allah ditarima tobatna. Ieu selanjutna wa 'ala salasatil ladzina khulifu nu tinggalin tetap dihampura. Ieu ayatna wallahu a'lam.